Babadekan Jalma Stres episode pertama. Ala eta barudak ngahuleng bae. Urang babadekan bae. Ayolah sok. Ayo. Iya, urang aya babadekan. Minyak naon anu rame. Minyak jalan tah. Ala barodo. Dudu minyak jalan tah. Ala mane togar bodo teuing. Minyak Minyak ilik teh naon? Ari minyak naon anu rame, can kajawab keneh kumarane. Naon sok lah. Minyak si kampir tandingan sipik bili. Kitir milintil. Ayeuna tinggal aing ye. Setan naon anu paragi nahan motor. Sok mana batak? Setan naon teh nyaho? Mana? Setan apa ya? Orang weru isune. Setandar. Alah, Aing ka bawa betek. Yo, hiji deui teh amang. Matahari naon anu teu panas. Ampun, Nek. Matahari anu di Cirebon meureun. Alah salah, matahari departemen store. Ya, tinggal orangnya. Sok mana? Kadut. Naha, Superman bajuna huruf S. Nya lamun ka mah kena kalapa. Lamun ka makan cukret. Salah. Ini naon jadi lamun make XL nya gede teuing. Kombrang. Ya, wing boga babadekan deui tapi masih tentang Superman ya. Aduh, Superman deui. Superman. Geus aja sok naon Bosen urang bosen. pedah nahanya Superman lamun hiber tara sok daek kadeketan panon poe. Ayeuna mana pikiran ku dewek. Ayeuna lamun ngadeketan cai paling meureun jiga tah. Lain. Naon sok kumaha batak. Sababna teu make payung Supermana. Lain atuh salah kabeh. Naon jadi sok mana? Kana lamun Superman hiber ka panon poe mah es meleleh. Alah, es mambo. Ngaharulang bakat ciri beget susah. Bokelek maneh deui. Ya geus babadekan hiji deui. Lah, naon jelema anu digawena ladang teu bener? Sok. Maksudna ladang tak jalan ya. Ladang jalan teu bener tah. Sok. Maling. Salah. Nah bangsat meureun. Salah. Hanya tukang aspal atuh. Ih, ai kitu bisa kitu kumaha? Lamun jalan bener mau moal digawe dari gawe nang aspal ngabeneran jalan. Yo, tinggal aing lah, capek aing ngabadek teh. Oke, lah. Aing mah masuk ke dunia binatang. Alah, binatang sasatoan. Sesatoan. Sato naon anu pibahayeun, pangbahaya-bahayana naon? Dinosaurus. Eta mah zaman jebon. Mana lah naon? Mau ngatupan ngegel. Nya lain. Anu pangbahaya-bahayana mah cak-cak. Kunaon bisa cak-cak? Aneh. Pan leutik cak-cak mah. Kan kieu cek kalau zaman baheula teh KHD aya cak-cak bodas. Ari cak-cak bodas teh pirusiaheun rumah tangga. Babadekan Jalma Stres episode kedua. Woi, Lur. Kumaha, Bray? Sibur urang atuh lah. Urang hayang bisa seuri euy, barete pisan. Rek lebaran itu buka duit deh ge kumaha ieu teh. Udah soalnya di pikiran. Urang boga babadekan ya, tapi karena dibadek ya. Iya. Aya bebek 10 dikali 2. Jadi sabaraha? Nya gampang eta mah kecil. Urang mah kuliah, nu kitu mah aduh, jawaban budak TK. Nya pasti 20 atuh. Nya lain. Wah, kitu sabaraha? Nya bebek 10 dikali 2. Nya tinggal ada 8. Ai, bisa kitu. Nya ini bebekna dikali 2. Dikali dicai.
Heeh, urang ge tadi teh beringung erek ondangan coba ge. Teu nyaho jalan. Urang teh nanya, beda aya jelema di dinya teh. Heeh. Ari kitu meni murinding jawabanna geura da suarana teh bindeng. Heeh. Kieu cenah ge ngajawabna teh ke urang ditanya teh. Melok ini, melok kanan, lurus. Aya tulisan we wilujeng suing. Nya urang kaget atunya. Nya eta na jelema teh bebek, juga bebek suarana teh. Ada orang teh penasaran, dicorotan ku urang. Ternyata budakna suing. Aduh, parusing aing mah. Hayang balik, hese. Duit teu boga. Aduh, aing mah parusing ku virus teh. Boga solusi teu, Kak? Gampang, kecil nu kitu mah. Sok kumaha? Aduh, urang butuh pisan yeuh. Sok dipikirkeun kumaneh ayeuna. Anu beunang virus kan nu sehat. Anu gelo pernah beunang virus teu? Hanteu sih. Tah, mun hayang balik jeung teu beunang virus, maneh kudu jadi nu gelo.